Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring dina Yoga Pratama di acara Ngupas Warta, menyajikan informasi positif, menarik, sareng tentuna aktual tur faktual. Edisi Sabtu, Ping 20 November 2021. Pamirsa, aya cara nu tiasa dilakukeun sangan awak urang sadayana tetep cager, sehat, seger, sareng bugar. Utamana di mangsa COVID-19 ieu. Dimimitian cara anu paling pangbasadana nepi ka cara anu merlukeun waktos luang. Ari aya seueur komunitas olahraga nu tiasa dipanggihan. Kalawan olahraga anu leres sarta pas, perjalanan getih barobah kaayaan lancar. Semawenten pakar kasehatan nyebatkeun sasayana olahraga dipigawe sakedikna 150 menit saban minggu. Henteu ngan olahraga, neda leutan gizi saimbang oge peryogi pisan. Urang oge kedah istirahat kalawan cekap, sapertos kulem nyaeta kaparluan ngadasar kanggo nerapkeun gaya hirup sehat. Ngurangan konsumsi leutan amis oge henteu eleh peryogina. Margi, asupan gula anu kaleulewihan tiasa micu sagala panyakit. Sajabat tiasa oge, seueur keneh cara anu tiasa dipigawe kanggo ngahontal gaya hirup sehat. Cara anu mawi gampil anu tiasa urang pigawe dina kahirupan sapopoe nyaeta kalawan ngabiasakeun ngaleueut air putih sacara taratur. Margi langkung 50% salira jarmi dibangun ti cai. Janten, air putih anu ngandung mineral alami tiasa midamel kinerja tubuh salira barobah kayaan sae. Sarta ngabantuan urang kanggo ngahontal gaya hirup sehat. Di masa COVID-19 ieu oge, olahraga nu dipigawe di lapang kabuka merlukeun perkawis-perkawis anyar, sapertos ngagunakeun masker, ngajagi jarak, sarta wawasuh pandangan kalawan sabun, supados ngurangan resiko katular virus sarta panyakit liana. Seueur oge mangpaat anu tiasa urang menangkeun ti olahraga di isuk dinten, kalawan taratur sapertos ngalonjatkeun fokus, ngendalikeun gula getih, sarta ngandalikeun nafsu neda. Bagi Anda yang lebih sering makan dengan jumlah yang banyak serta kesulitan untuk mengontrol nafsu makan, cobalah untuk olahraga pada pagi hari. Diketahui olahraga pada pagi hari dapat membantu mengatur nafsu makan, sehingga Anda terhindar dari makan yang berlebihan. Hal ini karena olahraga dapat menurunkan hormon grelin atau hormon lapar. Dokter deta oge nyebatkeun, yen olahraga di isuk dinten tiasa nurunkeun abot awak, lamun dipigawe kalawan taratur sarta disaimbangkeun kalawan leutan anu bergizi. Bintang Yoga Pratama, Kabupaten Bandung. Pamirsa, sakitu harta nu tiasa abdi dugikeun dinten ieu. Abdi Bina Yoga Pratama, permios undur diri, wilujeng enjing.